papatah akhir zaman pikeun urang sadayana. Anu salat ge tengah jamin asup kana surga kitu Abah. Komo deui urang anu jauh tina patingali agama. Salila aya dina jalan bener mah ulah kumeok memeh dipacok. Lamun rumah salah ulah era menta dihampura. Sabab segala oge hade ku omongan goreng ku omongan. Lamun hayang boga ajen diri ulah sok adean ku kuda beureum. Leuwih hade goreng anu sorangan tibatan alus anu batur. Jalma mah kumaha amal-amalan sabab melak bonteng bakal jadi bonteng, melak cabe bakal jadi cabe. Ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian. Nandur kasambara janten aya kaasupan nyaeta manyulut sane dina kahirupan bakal manggih kabenaran. Ngabogaan diri pikeun ngaropea ka diri anu hartosna, ngahormat kana diri pikeun dihormat ku sasama atanapi ku baraya. Ngaleueut pikeun ngadamel sawatara mimiti anu hartosna urang sing sabar kangge mencapai sesuatu anu ku urang dilakonan. Kaluhuran hate pangaruh kukungsi anu hartosna, kebahagiaan hate ditentukeun ku urang nyalira. Sakitu papatah ti Abah mangga tengetkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.